lalakona lain lalagaan ieu bakal diserang Iran dileukeun geus mulai memanas Iran sugana aya sieun teh kami diciptakan oleh Allah untuk perang cek Iran jangan pun manusianya debu-debu di Iran adalah untuk melawan musuh-musuh Allah eta bahasa geus teu mundur saeutik-eutik aja kos jawara ulah bae nyebutkeun sieun lamun aya anak jawara dek gelut nyebutkeun sieun memeh ku musuh ku bapana heula paeh sia anak jawara sia nyebut sieun goblok sia teu meunang anak jawara nyebut sieun teu meunang gelut ada sia geus dididik ku aing lamun sekarang rentet teh geus ulah tarung dibebaskeun sia ku aing anak jawara teh kos kitu والشهر الحرام Allah ngajadikeun syahrul haram sebagai qiyamal linnas jalana tadi bimana sayara lamun jalan bimana sayara qiyamal linnas teh jadi maful kadua maful kahijina al-kabata maful kaduana qiyamal linnas tapi lamun jala bimana khalaqa maful nangan hiji berarti ieu jadi hal qiyamal linnas tahai wa syarul haram di dieu teh keur dijadikeun maful kaduana silakeun qiyamal linnas kan dibuang lantaran geus cukup kuno awal atbusanil lidalatil awal berarti sarwa jeung ja'alallahu syarul haram qiyamal linnas Allah ngajadikeun kana bulan haram maksud haram ti bimanal asyurul haram opat itu sebagai qiyamal linnas hiji bulan Dzulqa'dah dua bulan Dzulhijjah tilu bulan Muharram opat bulan Rajab eta teh ngaranna asyurul hurum eta teh teu meunang ngayakeun peperangan karakter urang Arab anu biasa peperangan resep perang bae lantaran nyana teh ingin meluaskeun denah-denahna di urang mah meureun zaman kerajaan-kerajaan kamari kerajaan Jawa Timur kerajaan Jawa Tengah kamari di urang zaman kerajaan memeh merdeka teh raja ke diserang ke sarua urang Arab berkarakter kos kitu urang ge panuturkeun itu nah ieu di bulan eta mah teu meunang silih serang di bulan-bulan asyurul hurum teu meunang ngayakeun peperangan hiji bulan Habib kedua bulan Haji tilu bulan Muharram opat bulan Rajab berarti lamun eureun perang qiyamal linnas jadi ngangeunakeun ka manusia sebab perang resikona adalah nyawa aman asal datang ke bulan Dzulqa'dah bulan Dzulhijjah bulan Muharram bulan Rajab ieu teh ngarasa aman manusia lantaran dilarang perang kuari mah geus teu make etika perang teh geus teu make aturan-aturan kuari mah perang teh jeung eueuh lapangan perang nagara bae ku ari mah dijadikeun lapangan perang baheula mah lapangan perang adu kekuatan teh ditentukeun tempat ku ari mah teu lantaran nuklir bom di mana bae geus make sensor anu loba jelema geus pokona mah teu nyaho nini teu nyaho aki-aki teu nyaho orok teu nyaho budak leutik kabeh beak perang ku ari mah kos kitu teu beretika perang makan adu kekuatan militer kuduna mah tentara jeung tentara jadi di dieu kurang Irak henteu aya kos kitu di dieu kurang Afgan henteu kos kitu di dieu kurang Libya henteu kos kitu berarti tidak menutup kemungkinan Indonesia ge bakal kos kitu pangheulana Cikupa lantaran di dinya aya nabokna beureum sabelah teh jagong Cikupa lah, gara-gara pindah sih orang Cikupa. Terus dikilkeun bae moncongna teh, tinggal mencet bae remote aja. Terus patan. Pasar Kemis banget teh. Kaliwat kujan. Kepetelan doang. Ya Allah, ya Rabbi, lain lalagan perang ayeuna mah. Jelemana di dari itu bae di Amerika make remote. Maka remote Iran geus siap nyeun nuklir nyeun rudal anu geus didatangkeun ka Amerika uji coba geus ka laut Amerika sabaraha jarak tempuhna sabaraha jauhna dicoba ku ari nuklirnya ternyata bisa ka Amerika ge bahkan leuwih nu mantak
sugan iring-iring orang Iran tok siap perang sedangkan baheula geus Amerika lawan Iran kapan Amerika mata kuari geus mulai deui Amerika cak Iran teh siap wae luncur-luncurkeun ujianan tapi kan Amerika teh boga kos kitu tanya nama perang teh teu puguh bom duduk kapal di lubur geus teh nyaho tentara teh nyaho sipil pilot kabeh eta doang teh teu make etika kos kitu teh nu mantak baheula Irak yang bunker teh sugan teh mah jang rakyatna ka jero ketika diserang kok Amerika rakyat asup ke bunker ternyata bunker nama memang aya ngan jang digunakeun wallahu alam jang Irak sebab anu nyieun bunker teh kapan orang Perancis pintu ke-1 nunyian orang Perancis pintu kedua nunyian orang Inggris pintu ketiga insinyurna maksudna orang Amerika sorangan pintu keempat orang Jepang geus jelas eta mah lantaran pembuat ngaku nu paling dahsyat adalah orang Perancis tapi teu digunakeun ku Saddam Hussein wallahu alam perjanjianna Irak pasti engke tah jang kupah berarti Saddam Hussein teh lainlah leutik-leutik jelema berarti Saddam Hussein musjahor riwayat hadis dia bakal diserang dahsyat gede-gedean sebelum itu abad ke-15 bakal diserang di Kupah nu mantak eta teh di Kupah teh liangna ternyata bunker nama ke Basrah bunkerna ke geus ese nyaritakeunna lantaran orang Perancis teh nu nyieunna selesai tembak orang Inggris insinyurna nu nyieun selesai tembak orang Amerika nu nyieunna selesai tembak nu mata geus kehilangan ku ari teh geus aya mah bunker mah aya we ngan kan pernah nyaritakeun beres ditembak jadi dokumentasi dikaburkeun pun kieu nyaho ngiluing masyaallah teh itu teh digunakeun kamari teh digunakeun ngan pernah aya muka doang gitu tah ternyata iya mobil tank baja teh ketika eta muka eueuh lebih ditembakkan ku Amerika eueuh ka mana cenah eta misteri cek urang Amerika tank baja sakitu ditembakanana ternyata eueuh ka mana ieu teh bingungan urang Amerika datang ka kuari eta teh jelema teu daekeun perang ngabingungan eta cek urang mah naon atuh teu dar-dar aja bari bingung aing ka mana cenah eta dibuka pun aya pernah satu kali dibuka liang natet arasup kadinya sedangkan keur diserang ku Amerika arasup kadinya sekian ratus tank baja lonjak selesai pajar menang pajar misteri etalah tank etalah bunker Irak kuari jelas aya eta teh di jero teh wah tank baja termasuk alat-alat perang buatan Uni Soviet teh di jero eta luar biasa tapi teu digunakeun kamari rahasia Allah Saddam Hussein leuwih nyaho Saddam Hussein leuwih nyahokeun bae ieu mah perang can sabaraha cak Saddam Hussein ke tantinganana ketika Amerika ngalawan Kuba deuleukeun dibuat inting-intingan ujian Amerika cak Saddam Hussein aing pae kajeun sabilillah deuleukeun ke Irak mah negara 1001 malam lantaran Abu Nawas aya di Irak lain lalawara tuh atau suisi bae atau Saddam Hussein naonan atau tanggal korma dijieun seperti rudal sekap diberangkatkan datang kariat siun kabeh remote dikirkeun teu harurung cek Amerika kontenak neatan remote urang ieu naon ieu beusinga jegur bang pabeh lalaunan lalus make antino aku mah astronot biayana sabaraha triliun teh anti astronot itu anti rudal dikit geus deukeut teh daekeun sasada remote na di dalam atuh horengan tangkal korma sabaraha triliun da ieu lah 1001 malam Abu Nawas hudang harita teh wallahu alam Saddam Hussein lagi teu kanyahoan mah nya beunangna teh keur mandi nya teh dinaon di wahangan leutik di begitu di kuduna mah pan eta teh di strum ngaku tapi henteu datang ka maut wallahu ada misteri Saddam Hussein mah misteri ka mana ayeuna bejana mapan Saddam Hussein teh ke aya di Bojong gari dengan negara Amerika
henteu ngajelaskeun Saddam Hussein apa lain sebab ketika benang nu beungeut teh Saddam urang ge nyaho ketika Saddam Hussein disorot teh aya 10 model Saddam percis 10 Saddam inu mana nu asli nu mana nu asli nu beunang teh nyaho nu asli henteu begitu di setrum teu daekeun ngaku lain meureunana wallahu alam datang ka kuari nah ieu lah lalakona lain lalagaan ieu bakal diserang Iran dilekeun geus mulai memanas teh Iran sugan aya sieun teh kami diciptakan oleh Allah untuk perang cek Iran janganpun manusianya debu-debu di Iran adalah untuk melawan musuh-musuh Allah eta bahasa geus teu mundur saeutik-eutik aja kos jawara ulah bae nyebutkeun sieun lamun aya anak jawara dek gelut nyebutkeun sieun memeh ku musuh ku bapana heula paeh sia anak jawara sia nyebut sieun goblok sia teu meunang anak jawara nyebut sieun teu meunang gelut ada sia geus dididik ku aing lamun sekarang rentet teh geus ulah tarung dibebaskeun sia ku aing anak jawara teh kos kitu nah iyalah Syahrul haram qiyamal lin